kalam yu'rafu ba'da ra'isa bikil marom atawa cek dina johar makdun wa ma bihi wujuh tahsilil kalam tu'rafu yun'abil badi'i wassalam. Jadi ilmu badi itu adalah litahsilil kalam, supaya bicara ucapan teh bagus, kalam teh supaya bagus. Jadi ilmu badi pikeun ngabaguskeun kalam. Jadi nu kadua aya penerapan ilmu bayan. Ilmu bayan nyaeta ngabentuk kalam supaya jadi indah, sehingga dina kalam aya nu disebutkeun saja. Ieu mah itu ngaji mah bade we urang nya. Lamun kita lain kan selain mah bade ye. Ngabentuk supaya kalam jadi indah, sehingga aya saja. Tah di dieu seperti ujungna badi'ah, kursiyah, ahyariyah, yaumal qiyamah. Indah jadinya. Lamun anu biasa dina dakwah seperti kata-kata lamun ujungna a ujungna teh. Seperti kieu wahai para pemuda anu gara raya, seperti Haji Gopinda pemain film India anu aya dina judul Dim Hentung Hara. Itu bahasa da kurang cacahan nya. Antara picungtungna ya. Para pemudi, para ibu-ibu anu emok moprok ngadiukan momok sagede sendok emok sagede piring saja. Jadi indah, ilmu qadimah teh indah para jamaah saleh, sehingga kumpul ilmu bayan, ilmu badi. Nah, nu katilu aya ilmu ma'ani diterapkeun dina ilmu qadimah. Iya. Namun ilmu ma'ani teh para jamaah saleh mengatur penerapan kalam sesuai situasi. Disingkat jadi si kondom. Situasi dan kondisi. Hebat dina di awal kita geus dibejakeun bakal dibahas kahareup. Biwujudi habibihi, dengan kelahirannya adanya seorang kekasih Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Itu para jamaah saleh. Jadi kudu aya tah dina penerapan baca dina terapan bicara teh ilmu ma'ani anu mengatur kana situasi dan kondisi. Contoh, lamun urang ngisi acara-acara haji, tasa urang walimatus safar. Nah, ketika urang walimatus safar ulah ngabahas kullu nafsin dha'iqatul maut. Sayeuna kamu ngahaji nasi pae. Seseibat aku. Atawa dina tahlilan macakeun Yasin, eta maca Yasin Allah dikorikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada kira geus eta tahlilan. Subuh. Jadi kudu nyaho kondisi ya. Bulbar ya. Atawa dina akekah. Sok acara apa ya? Ya. Bedakeun hadayeuna hadita anu bersangkutan jeung ganjaran. Ulang ucapkeun ayat innal mujrimina fi adabi jahannam. Keur mah acarana akekah berangkeun jama mujrimin, jama dosa. Teu nyambung. Ya. Maka para jamaah sadayana dengan ilmu bilaghah, dengan ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu ma'ani, jadi kata-kata jadi indah gitu ya, jadi teratur. Anu dinasehatan tidak akan merasa tersinggung. Bilaghah Kanjeng Rasul para jamaah sadayana kungsi hiji waktu Kanjeng Rasul keur ceramah, keur khutbah di masjid. Jawa jamaah asup ka masjid. Apa saya tak ngaranna? Ngan eta jalma begitu asup ka masjid langsung biuk. Teu ngalaksanakeun salat sunah heula. Kumaha cek Kanjeng Rasul? Nah, tak Kanjeng Rasul sebab bilaghahna Kanjeng Rasul cek tadi dengan ilmu bilaghah yang diperintah tidak akan merasa diperintah. Cek Kanjeng Rasul, idza dakhala ahadukumul masjida bala yajlis, bila mana anjeun asup ka jero masjid di antar aranjeun kabeh ulah wakaliu sehingga anjeun ngalaksanakeun heula salat 2 rakaat. Bilaghahna Kanjeng Rasul teh ieu we eta eta diuk sata
Jadi bilagoh Kanjeng bilagoh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sadayana dina ilmu bilagoh aya bahasa kinaya aya isti'anah. Ya. Lamun aya masuk aya bahasa punjangga kata-kata sahir. Seperti mana para jamaah sadayana ilahilas nulil firdosi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fir dunubi fa innaka ghafirun jamin ajimi ilahilas nulil firdosi ahla. Duhai ayah calon mertua, aku memang tidak layak ada dalam bagian kehidupan rumah tangga yang indah seperti surga Firdaus. Iya. Ini telah boleh dipakai gitu para jamaah sadayana ya. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tak kuat berpisah dari putrimu bagaikan ada dalam neraka jahanam. Itu jadi kan lamaran ya Sandri. Fahabli taubatan wa fir dunubi, tapi aku tahu manusia itu tidak ada yang sempurna dan aku tahu engkau adalah seorang ayah yang memberikan maaf. Fa innaka ghafirun jabil ajimi, dan engkau dikenal sebagai orang yang penuh dengan pemaaf. Jadi kan lamaran sebagai kepada calon orang tua mertua. Indah dengan kata-kata diterapkan para jamaah sadayana. Nyah dina ieu mah kena bahas mukadimah, itu mah sebagai gambaran. Ya. Para santri mah kudu lah ger, ulah ger, Pak. Itu ya. Cek bahasa santri kieu. Seandainya pepohonan di dunia ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, tidak akan cukup untuk menuliskan rasa cinta dan sayangku kepadamu. Oh ya. Bener apa kan ya? Ieu santai dengeun kita. Aya Pak, aya kitabna aya dari dalam bukunya. Khalil Gibran, sayap-sayap patah. Aya di mana? Itu zaman ngora. Nah, jadi dulu udah kita diaji ya, kayak ilmu bayan, ilmu mantik, dengan ilmu ma'ani. Nah, dina ieu kitab para jamaah sares sangat indah dina mukadimah sehingga diterapkeun eta ilmu-ilmu anu modal tadi. Nah, nu salajengna para jamaah sadayana di dieu ajengan musonif mualif anu ngarangkeun ieu kitab ngawitan dengan muji ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu dibarengan jeung maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh nyaeta min sulalati kursiyah, adalah dina golongan orang Quraisy. Kangjeng Nabi teh ngabogaan leluhur. Mucap urang mah bapak kolot. Tuh ya. Nah, kokolot teh para jamaah sadayana disebutna teh Quraisy. Itu ya. Itu aya ngaran asalna adalah Fihir. Turunan Fihir teh seueur maka dingaranan Bani Quraisy. Ya. Ai Quraisy para jamaah sadayana tina kursun hartina duit. Orang Quraisy teh baheula kajenting hirupna budak naleutik eneh loba duitna. Itu ya. Pintar dengan duitna. Bapak tah lamun boga anak hayang loba duit ganti ngaranna Quraisy. Ulah kuris. Lanjut Pak. Nah, di dieu para jamaah sadayana di barangan ku maca shalawat ka Kangjeng Nabi, maca salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu istimewa na Kangjeng Nabi, nami Kangjeng Nabi, tulisan ngaran Kangjeng Nabi Muhammad eta bisa digambarkan seperti jama anu keur salat keur tahiyat. Tuh ya, mim kari ka dieu beuteuh kan tahiyat ka dieu dal. Ka dieu ujungna teh sukuna kaki. Coba ngaran bahasa bisa tadi kedudukan bahasa. Kali kau kena hese. Indahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namina bae bisa digambarkan seperti jaman beribadah. Nah, para jamaah sadayana saeusna kaula muji ka Allah maca shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kaula teh rek ngagarap rek ngaruntutkeun dina ieu tulisan dina ieu kitab min awali sirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila muntaha wal ghayah. Rek nyaritakeun bahwa dimulai penciptaan nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ka pupusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina mulai penciptaan nur, terus kayak kahar bakal dicaritakeun waktu ngorakna kumaha Kangjeng Rasul waktu ngorakna, Kangjeng Rasul keur waktu leutikna kumaha. Ya. Maka kumpul di Kangjeng Rasul teh uswatun hasanah pikeun sakabeh umat. Rek nu dagangna heud mengacak ka Kangjeng Rasul. Arek anu usaha, arek nu keur tani, arek anu kuda jadi pejabatna ngacak ka Kangjeng Rasul kumaha perjalanan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul teh jujur keur budakna, Kangjeng Rasul jujur keur pemudakna, Kangjeng Rasul jujur. Beda jeung pemuda-pemuda ayeuna. Ya, loba pemuda teh jujur. Maha bahasa cek kata pemuda teh, kadang-kadang kata pemuda ayeuna mah surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Geus bosen mah ditinggalin cek awewe teh. Pemuda ayeuna. Pemuda ayeuna. Benar. Kangjeng Rasul dagang seorang yang jujur. Lamun asem sebutkeun asem, lamun amis sebutkeun amis, lamun bagus sebutkeun jujur Kangjeng Rasul. Ieu mah ieu salak manis terus meuli mah diasaan sopat ku urang. Kangjeng Rasul dagang sarua, Kangjeng Rasul jadi pejabat sarua, jadi pejabat anu jujur. Kangjeng Rasul tidak pernah bohongi rakyat, tidak pernah makan duit rakyat. Itu Kangjeng Rasul. Maka endeung pikeun urang kalihan imanu profesina kos kumaha endeungna teh adalah urang ngenteun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaratu bihi nakilan wallahu a'lam bishawab. Sekedar para jamaah sadayana ya, anu kapiatur kurang lebih nanyakeun dihapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tadi pembahasan kitab Qalaibul Baratiyah anu tos dibacakeun ku guru urang sadaya, anu judulna di dieu nu dibacakeun teh mayoritas sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kitab anu katilu nyaeta kitab Tafsir Munir, insyaallah bari disampaikan ku pangarsa guru urang sadayana, ku pangarsana Bapak Kiai Gayudin. Mangga waktos diserahkeun. Oke, siap-siap anu bade jadwal di Rosa Islamiyah ngambil judul peringatan Isra wal Mi'raj dikolaborasikan dengan bulan Sya'ban, makin pulau